مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Duka belut, duka pare ngalana dibarasehan, duka ngalengut, duka sarare nu ngajawab salamna sorakna eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, araya nu beh dieu dinu para roek. Jadi di dieu mah nu ngaji teh nu hadirna teh jurig oge araya hadir. Lain jelema wungkul. Mana jurig, ari jurig jeung jelema lamun keur ngaji sok beda cicingna. Ari jelema mah cicingna dinu caraang, ari jurig mah cicingna dinu kitu. Jadi beh dieu geuning loba nu caricing dinu para roek, berarti eta teh ngaranna nyumput, lain jurig. Nyumput mah nya aya jurig ararudud aja. Piraku jurig di karopeah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifaq wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Amma ba'du. Wios bari nangtung ari bahasa lemesna nangtung di dia naon ngadeg, oh berarti akurnya ya teh keung panggungna gede teuing nya dape dahal mah taraya mu balik edan aja. Kamari ngaos di Kuningan jiga kieu paku panggungna teh gede jaba wedol. Abdi naroskeun kanu hajatna, bapak ceng teh panggung teh mani gede-gede teuing wedel datar aya mau balik edan. Ari malam kamari aya naon cenah aya artis. Sabaraha mayar artis? 200 juta. Mahal mayar artis mah Bu. Jaba mahal mayarna, jaba dosa eueuh. Ternyata keur artis mah teu aman. Loba pamuda nu silih kadek parebut parawan ngan teu teurak da teu keuna. Wongian kadua nangap hiburan deui ku pongdut, sok aya di Cikakak pongdut. Naon ari pongdut teh Ibu? Ari pongdut teh jelema ompong genut. Ternyata keur pongdut ge teu aman keneh, loba nini-nini nu kaseret kuno jarogen.
Maleman katilu minangka namah kokocok ku pangaosan menang abdi alhamdulillah keur pangajian mah aman eueuh kajadian naon-naon da jelemana teu daratang. Alhamdulillah di dieu mah subhanallah wah ti ditu ka dieu meuni kompak. Seueur jabalo nu maririp artis di dieu mah. Nuhun ka ciri bapak-bapakna seueur nu mirip si Tukul. Ibu-ibu na loba nu mirip si Omas aja. Sanes ieu teh pangantena aya teu aya? Aya bisi keur eneuk-eneukan dina ranyang. Tadina rek didoakeun sing runtuh ranyangna. Insyaallah mohon maaf kepada kedua mempelai terutama ieu Jang Ahmad Setiadi. Insyaallah sesuai dengan pesanan tadi tos aya SMS ibu ka abdi cenah kade Bu Haji engke ngajina tong lila-lila teuing. Nya abdi teh dijawab kunaon ceng teh Jang tong lila eta ibu ngajawabna teh singkat make pantun pokna kieu ping-ping cak-cak ping-ping toke papenghulu momotoran hayang gera mecak peuting engke bisi kaburu kotoran. Hatur nuhun ieu kanu parantos nyumang nyawer sesuatu daduka sabaraha eusina sabab di amplopan pangpayuna Bapak Kepala Desa sadaya nu parantos nyawer ieu harta nu dikorbankan mudah-mudahan enggal ku Allah digentosan nu langkung ageng nu teu nyawer moal didoakeun mudah-mudahan nu disawerkeun ece sing digentosan ku Allah teh tiasa janten ongkos ka Mekah hoyong ibu ka Mekah baroga duit henteu. Yang saya hormati pengatur waktu, penjajab acara, yang saya hormati para ulama, para ajengan, para kiai, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran aparat desa, masih kene luar biasa Ibu Bapak Kepala Desa simkuring tos 2 kali tepang, masih kene anger kasep. Komo lamun nyawerna deui mah beki kasep. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Kepala Desa panjang yuswana tiasa selalu mengayomi masyarakat urang Cikakak. Desa Cikakak semakin lebih baik. Mudah-mudahan kapayun sing jadi deui kepala desa. Ulah kagok abdi sing jadi presiden. Amin atuh. Yang saya hormati semua jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus kedua mempelai kersana artis Iis Dahlia Iis Dahlia beserta Jang Ahmad Setiadi utami Bapak Sohibul Hajat Bapak Rusmanta beserta Ibu Wari ieu teh bojo nu kahiji urang doakeun Bapak Rusmanta mudah-mudahan panjang yuswana tambih barokah yuswana, tambih barokah milik rizkina, tambah barokah rumah tanggina, muga-muga sing tambah istrina. Setuju ibu-ibu? Henteu kunaon bieu aya nu amin? Kaceplosan. Sadayana jamaah nu hadir mun ayeuna urang sadaya tiasa kempel di dieu di dunia di bawah tenda barokah ieu syukuran dina bulan Sya'ban muga-muga jaga urang sadaya di akhirat di yaumul kiamah calik di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Satu acana ibu acungkeun curug sadayana nu teu ngacung berarti barau kelekna sok acungkeun curugna ieu tingali ari curug sabaraha hiji satu angka 1 tanda wahdaniyat di Allah fidat fi sifatil af'al tayahak wajib di ibadahnya 1 Gusti Allah kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani rahman. Ada 2 kalimat yang selalu ringan diucapkan di lisan, berat dalam timbangan tapi selalu dicinta oleh Tuhan.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yuk orang bertasbih heula, semangat barokah diawali ku awasan tasbih. Ieu pangawasan moga-moga barokahna sing ditamplokeun ka sahibul hajat Bapa Manta. Ya Rabbal subhanallah wala ilaha illallah. Keluarkan sarana walhamdulillah wala ilah. Sok acungkeun curugna sebat Allahna. Allah 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 ya Allah 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 ya. Sadayana mangga kaluarkeun sorana berdikir bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah. Semangat bertasbih ibu sing jadi saksi bertasbih ya dugi ka yaumul qiyamah. Urang berdikir emut ka Gusti Allah emut ka Rasulullah. Oh Allah acungkeun curugna sebat Allahna. Ya Allah 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 bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala curug na sebat Allahna. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Rabbi inni yada sifati sifatil aliyah qaimun bil gina uridu ati. Angkat dari curug nanging bosen. Oh, keluarkan sorana sebat Allahna. Ya Allah Allah Allah. Terakhir bertasbih dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Angkat dari curugna Allah sebat Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut Bu, Ibu, Araya, Calagur, iya bapak-bapakna cager. Saeutik nu nyorakna. Komodo di ditu mah teh nyora saeutik-eutik acan. Keur macicing di nu poek geura ece jabat teu nyora disebut cengcelengan da arusik padahal mah ieu teh. Naon atuh teu nyora Kang ditanya gara ibu-ibu mah ceuk kak damang alhamdulillah giliran si itu ditanya Kang damang keong geus lah Bapak Jung nu moal kira-kira nyora tepi ka engke mah Akang meni keneh baralik ti heula. Naon atuh aya tamu ece mata abdi mah geus ngaji mah mending keneh eueuh lalaki daripada kudu eueuh awe. Lain berarti gudang garam pria punya selera. Lain pada lalaki sok resep ka awewe, pangkat kepala desa masih muda ganteng rupana subhanallah wajar lamun resep ka awewe. Anya mata kitu si abah ge tita tadi teu ngicep-ngicep melongkeun abdi. Abah bogoh ka abdi? Henteu ajan teuing da abdi ge henteu.
Mungkin itu fakta ece semarak suasana di mana-mana lamun loba awe. Sok jawab sing kompak, nusok init kana pangajian lolobana. Nusok gandeng dina pangajian. Nusok renced ku pakaian. Nusok panasan ku harta batur. Nusok alak ili kana pangeusi imah batur. Nusok indit kana pangajian bulanan lolobana. Nu boga panyakit bulanan. Nu boga kiridit bulanan. Di mana salaki teu boga duit nusok manyun iwalti awewe nusok nganyuk tara bebeja ka salaki matak dina neraka oge lolobana alhamdulillah astagfirullah kana neraka syukuran naudzubillahi min berarti si eta mah hayang kana neraka nah tuh bieu geuning alhamdulillah. Ibu hayang ka surga hayang ka neraka. Ka surga apal jalan keur ka surga nah henteu kan di bejaan ku abdi. Yo jalan ka surga kieu. Ka mana amah ibi jalan ka Jogja. Ka dieu mah Pak RT aya Pak RT. Ka Palihuetan kamana mah ece jalan ka surga ka dieu mah Allah Abah ka pangajian nurutan ka si itu teu nurutan wae balikna pasti burut sia sok bekaskan ka tuluk tuk ketuk tuk dari kana edan mah nyambung mun dipangtarik na nyebut jereng lagi padahal mah teu dititah ku abdi mah da eca dipiwarang ku abdi nyebut jereng teu hidung sorangan we tah mah Ibu bapak hadirin rahimakumullah waktu parantos tabu setengah 12 kurang sajam sanes karunya ka panganten ece jaba ieu teh abdi teh capek 11 jam di perjalanan teh kan be teu naroskeun ge tadi teh geus tepi ka Salem ece rek ka Gunung Lio kalah ka dipegat cenah di stop longsor jadi we muter ka ditu ka Bumi Ayu subhanallah nu biasana ka dia cuman genep jam jadi 12 jam 2 kali lipat mata engke bayaran lagi pamanta 2 kali lipat ieu teh aya pamantana teh aya ari pamanta teh asli orang dia asli da padahal lamun ngaran manta kan ngaranna teh Kua kudu nama eta teh urang Jawa Barat urang Sunda sabab ieu mah lolobana Jawa di Jawa mah sebetulna ulah manta tapi monto nya naon kitu kapan Sunda jeung Jawa beda Sunda mah kata teh kana a lamun Jawa mah kana mun di Sunda jana di Jawa mah pasti jono mun di Sunda batal di Jawa mah botol mun di Sunda kuntul di Jawa mah bango oco nah si negatif gitu di Sunda kuntul di Jawa mah bango oco kapan kuntul jeung bango teh sebangsaning manuk sawah deh tong negatif pikiranana mun di Sunda sarjana di Jawa mah sarjono mun di Sunda katak di Jawa mah bangkong oco kapan ari kotok mah hayam manya tira katak jadi hayam mun di Sunda mangga calik di Jawa mah monggo linggih ulah monggo colok ade teu sopan biraku aya tamu monggo colok alhamdulillah ibu bapak subhanallah sim kuring tiasa tepang deui sareng urang dieu utami tiasa tepang sareng bapak kepala desa da mungkin teh jemaah teh nuju kapungkur mah aya nu teu hadir sapalih pami pak kepala desa nama alhamdulillah hadir ayeuna ka dieu hadir jadi geus 2 kali abdi tepung jeung anjeunna ngan mere duit mah can pernah alhamdulillah mudah-mudahan ya kempel urang sadaya ibu sing tamat kumpulna dugi ka surga Allah taala iya robbal alamin tos biasa ibu ieu lamun hajat di panggung kieu loba kekembangan kieu da ieu teh lain anu bapa manta ieu teh meunang nyeuman ieu teh potna ge
supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan hiji kaidah. Dilalatul kalami li ajri tabiqo li muqtadal hali wa qad tawaffaqo. Di mana pembicaraan yang paling objektif adalah pembicaraan yang sangat sesuai dengan situasi dan jawab dan oleh karena itu rasanya tidak ada satu kalimat nu pantes dipanjatkeun di wengi ieu terkecuali do urang ngadoakeun mudah-mudahan ieu panganten baru Cep Ahmad Setiadi beserta Neng Eis Dahlia umumna urang sadaya nu hadir di dieu sing diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bahagia dunia akhirat mun bahasa urang Cikakak runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh kacai mah jadi baraseuh. Mudah-mudahan ieu Neng Eis Dahlia subhanallah kabitanya ku panganten tinggal lihat segera menigeget nih papuntang-puntang tuurna ge meni diusapan da ece ge baheula nyar kawin mah kitunya ngan dabuhan ayeuna mah da itu masih keneh bogoh atuh aya keneh cinta ari ece mah da geus peot geus kadaluarsa matak baheula mah anyar kawin ece meleman pertama jeung salaki boro-boro pasea ece hitut ge teu wani benar. Oh, tewani hitut dihareupeun salaki daerah ku salaki bogoh keneh coba. Hayang hitut ge mah ditahan-tahan. Api-api ka WC, di lawang WC pret kalepasan. Cek salakina teh ya yang entut ya enggak. Ari geus rumah tangga kieu mah nu teu hayang ge menikat dihajakun. Salakina tas ngadahar kulub hui di dapur brot. Pamajikanana di kamar pret. Anakna di tengah imah wek. Kompetisi pagede-gede hitut subhanallah. Mudah-mudahan Jang Ahmad Setiadi rumah tangga ieu anu munggaran dan mudah-mudahan jadi rumah tangga yang terakhir. Lamun rumah tangga hayang bahagia sakinah litaskunu supaya rumah tanggana tenang Jang Yadi Neng Eis ibu bapak kahiji mihape sing kuat sing kuat naon jawab atuh ieu teh geus dalahar encan. Sarua abdi ge encan. Sing kuat ari bagja teh kieu yeuh Jang Yadi Neng Eis lamun cek urang Cikakak mah boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah bantuan atuh boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teweleh baseuh sabab unggal peuting ngeureuy eta bagja Neng Eis sabalikna tina bagja sangsara ari sangsara boro-boro boga pakaian weuteuh imah pageuh nu puguh mah sabalikna hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirak balideg celik mepeg lengkah gejed awak gayebed mata ruseb celik mepeg ditambah ku anak geringan nu gede TBC nu cikal amanol nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh matak Neng Eis bapak Iman singku katingali itu bapak nu dipengker sing kuat yuk we geura Jang Yadi bapak Neng Eis urang tingali tina ayat anu tadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja eta teh kadituna teh Cep Yadi ayatna teh pi imaneun tina sebagian tanda wahdaniyatna Allah bahwa Allah parantos nyiptakeun ti diri aranjeun sadaya ka diri aranjeun sadaya sapasang sapa bantuan sapasang sapa malah ibu secara universal manusia sepasang teh lain suami istri wungkul luhur sapasang jeung handap kaler sapasang jeung kidul wetan sapasang jeung kulon berang sapasang jeung peuting yuk we naon sababna ibu bapak
Allah nyiptakan berang peting sepanjang dunia ini berdiri siang dan malam akan tetap silih berganti. Sok sanajan memang ibu bapak manusia beda kahayangna, cek sawarek manusia alam dunia hayang berang terus, cek sawarek manusia alam dunia hayang peting terus. Tapi kenyataan sepanjang dunia ini berdiri siang dan malam akan tetap silih berganti. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Sok ibu ami semangat tepuk tangan heula satu kali. Satu kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan berkali-kali. Ajib ngaji jeung murid pangud mah geuninganan nyambung titah keprok-keprok. Ibu carangkeun teu Bu? Aya nu diukna bari embok aya. Nu nyang hunyar, nu nangkep tuur, nu tumpang kaki, nu nundutan, nu nyekel budak, nu nyekel urut keluar budak. Yuh naon sababna cep ayeuna setiadi Allah nyiptakan barang penting sepanjang dunia ini berdiri siang dan malam ternyata akan tetap silih berganti. Secara saintifis ibu bapak lamun alam dunia iya berang terus diganti ku peting, maka temperatur udara bakal naik di atas 1000 derajat Celcius sehingga bakal berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan api, hangus terbakar dunia dan isinya. Sabalikna ibu lamun Allah nyiptakan alam dunia peting terus diganti ku berang, maka temperatur udara bakal turun di bawah 1000 derajat Celcius sehingga bakal berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan salju ditutup ku lautan es. Bekulah darah jantung manusia takkan berdenyut lagi, pohon-pohonan takkan tumbuh, matilah seluruh makhluk yang bernyawa. Untuk menjaga musibah semacam ini ibu bapak, Allah ngadamal hukum azwaja, sepasang dengan satu firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Geuning arapal albab nama ngan azwaja di dia sapasang mah cepiadi neng eis adalah suami istri. Naon sababna min angpusikum. Jadi atuh kasep cepiadi nikah gaduh tujuan anu pokok litas kuno supaya tenang. Lamun seuk ayeuna bapak nikah ka bojo cepiadi nikah ka neng eis niat hanya untuk melampiaskan seksual, cek abdi cepiadi tong kawin bapak jablay di Pangandaran sesa tsunami loba keneh. Ayah di dia jablay. Apa jablay? Tuh tingali ece bisi teu percaya yuang ke Pangandaran gratis milu ayeuna. Ai jablay tadi ditu mah ece di sisi pantai, marake bajuna teh anu merecet. Anu setelan dajal, dada jeung buj. Leungeunna teh lurah luhur sabelah. Sekwilda diharupna sekitar wilayah dada. Rokna bupati buka paha tinggi-tinggi. Rok mini nu ketat nu 2 cm deui kana sungapanana. Bujalna bijil, bujurna nongtot, singkayokna kaciri. Kamana? Rek ngacerkeun pabrik kacangna. Ece kahade. Di dia mah moal aya nu nurutan kitu teh. Da aralus ece ge tingali ditiung lagi mani nyarekek. Beheungna katutupan, tapi sok aya kahanapna bujalna bijil. Atuh keneh-keneh ece. Kade ece tong gagabah lamun make baju nu kitu ece heg liar ti peuting khusus ka parawan-parawan ibu-ibu nu ngarora ulah kitu ece bahaya teteh. Liar ti peuting make baju nu kitu naon sababna ayeuna mah sok loba orai laliar ti peuting sakali macok sok ngabahayakeun. Hai parawan kudu eling ieu zaman geus guling beki dieu loba maling malingna teh tengah peuting khususna ka kaum istri hirup kudu ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan. Tong selang kawin cep jadi lamun niat nikah hanya untuk melampiaskan seksual
Tapi apa tujuan nikah? Litaskunu, supaya mencetak rumah tangga tenang. Apa modalnya supaya tenang? Ayat katerakhirnakeun wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, cinta dan kasih. Satu mawaddah, ari mawaddah teh ibu abdi bade naros, apakah ibu bapak dulu pernah mengalami bercinta? Jawab dong. Apakah sekarang cinta itu masih ada? Wadul, bohong. Bohong. Maknya aki-aki metik aya kene cinta, bohong aja. Kapan itu magering nu ngajalajar teh itu teh grup metik wungkul aja. Kunaon disebut metik? Sabab berjalan tidak bergigi. Itu nu lalima teh aja makhluk metik ompong tapi norolong. Huntu Allah lempang ngeureueuh aja. Jadi lamun nyebut masih kene aya cinta, wadul lah. Naon sababna nu ngaran cinta cep yadi rasakeun ayeuna anyar kawin. Sabulan 2 bulan nu ngaran cinta masih ada. Baheula ge ece ari anyar kawin mah masih kene bogoh ka salaki. Pamajikan ge akang meuni teu kau tinggalin, meuni ka mana-mana selalu bersama. Da baheula mah ece ge geulis rancunit indah ka bina-bina. Duh ayeuna mah ece beda. Baheula mah kulit ge ditoel teh meuni di sadana ge tring. Ari ayeuna mah geus pareot kieu mah di sadana teh bek. Kulit teh meuni geus nyelap tumila ece. Matak lamun ayeuna cinta keneh bapak, waduh lah. Nu ngaran cinta moal lila pas sabulan 2 bulan. Ayeuna neng euis geulis indah ka bina-bina, ditilik digigir, lengik ditetep ti hareup, sieup disawang ti tukang. Sok ajaran neng ayeuna neng euis cep yadi engke tingali mun geus hamil komo hafil 7 bulan. Ditilik digigir bentik. Pamajikan make baju kabayak percis cengcelengan si Semar. Diuk dina kursi kala jiga orai kadut aja. Boro-boro aya cinta. Anyar kawin sabulan 2 bulan paling lila sataun. Ece karasa baheula jeung akang anyar kawin mah duh jeung salaki ge meuni mesra kemana-mana teu tinggalin selalu bersama. Lempang pagegeye gedeblug labuh meuni cacadelan aa embis. Gebis oge meuni embis. Cek salakina teh angun. Gala bangun oge meuni angun. Mila lebay aja. Nya eta meunikat manja pamajikanna teh aa. Aku berani bersumpah. Cintaku seabadi mungkin, aku rela sehidup semati demi aa. Wadul podol sero ece lah. Angel salaki pae mah ceurik kang kaung sieun teu payu deui. Si ibu anyar kawin mah duh ka mana-mana babarengan lempang ayeuna dituyun ku salaki naik motor ngagejelig duh meunikat salakina teh manja ya yang sakit ya enggak. Ari geus kieu naik motor kalah dicarekan aya. Tong milu lah barurat. Ari bapak tuh manya kudu ngojek ka batur, maksakeun milu sok atuh milu. Numpak pamajikan muntang kana cangkeng salakina sugan terek atoh kalah nyarekan tong kana cangkeng lah eungap cenah. Ari bapak tuh kudu kana naon muntang ka tukang kana behel. Nyiksa pamajikan sina muntang kana behel, ari behel teh geus dilocotan can diterapkeun deui. Atuh pamajikan rek muntang teh kalah kosewat gedebut labuh. Ku salaki lain ditulungan malah nu aya dicarekan. Cek aing tadi sia tong milu. Karasa labuh teh nyeri untung cungcurungan sia teu pupus. Ya Rabbi. Berarti cinta sudah tidak ada ece. Panggilan ece ayeuna jeung bareto bedanya cenah nya. Sok bageula anyar kawin ka salaki nyebut naon ece? Ayeuna bapak siap. Jangan berubah ece. Panggilan sesama suami sama istri, yuk ibu tingali Siti Aisyah baginda Rasul teu barubah. Bahkan ayeuna Siti Aisyah masuk dimanja ku Kangjeng Nabi, panggilan ge ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-kemerahan. Ibu pernah disebut ya Humairah ku salaki? Nya moal da euceuna ge hideung atuh. Ibu sing alus ayeuna ge keun deh geus nini ge ece panggilan teh aa papap yayang naon deui bebeb golohan nyebut bebeb ari suku jebrag cicing ece tong pipiluan juga papa kepala desa ari paku mah pantas kepala desa mah kasep jaba beunghar pamajikanana geulis lencop sampai anak pantas bebeb papap yayang da ece mah roromeheun abah we lah. Kalau nya abdi geus
asok iri ku tatangga ecep padahal mah ulah ari panasan ku batur teh